wiwitanku bismillah nadom Sunda moga berkah munggaran orang palapa sholawat sugan ijabah ninggang mangsa nu sampurna awak ma ngaragap taya mana dulur jeung baraya nu mangkuk nataya beja geuning brai mah banget suwung ngan ukur boy asiwung tangtungan tuluy kaduhung teu ngalaksanakeun untung dawuhna tarasulaya yen hirup masa sementara di dunya ngarasa bagja akhirat sugan disiksa mantak ulah kajongjonan ulah ngawara ka setan dunya mah pangumbaraan nyapikeun cukang lantaran satungtung can menang puas manusia ngalabrak waas najan geus ti awas-awas tapi geuning tara mawas hirup leng lejeng talangke akhirat perkara engke nahamun geus jadi bangke kaduhung siksa nu gede mantak dulur hayu dulur pek hirup sing alalakur lobakeun hidup tapakur jeung sing bisa hidup syukur sebab dina pangliwatan bakal ngajadi lantaran kabeh nu geus kaalaman jadi pananya pangeran lampa bener tangtung genabak jadina alam barja tapi lamun salah kaprah siksaan bakal ijabah moninjo zaman geus asing dunyanya tereti guling ti suksunya bakal pangling lantaran loba teu eling teu inget bakal rek maot doraka iman pek lesot teu ngora atawa kolot ajro ilma tetep nyokot ulah sok sakabah-kabah kebawa kurupa dunya nu nipu raga jeung mata nu mawa kana doraka ngagugu gaul jeung wadul ibadah caranya gedul lepasnya walamun suul pek ingat hidup sing punjul selak hirup hidup sing junul